Aturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng ngalangkungan channel YouTube mitra ieu dongeng teh judulna Lalakon si Bagja bagian anu ka-10 hasil reka cipta baharga di Bandung Jawa Barat anu oge maos ieu dongeng episode 1 acana nerangkeun Bagja mar Bagja tu kudu jauh neangan sabab datang sorangan kawasan mah geus teu sabar hayang kancang-kancang palasra ceuk Gandar kumaha lalakon saterasna mangga urang lajengkeun der tepak padungdungna nayaga. Nya Bagjagan ayeuna waktuna urang nyangkalak awe nu kakara datang teh lah cek Marsa Serna apal ka saya Gandar ngagorowo henteu apal ti malah horeng tembal ana aya rasa sieun sanajan yang hareupan lalaki najan aya duaan oge aing aja datang maksudna taya kajaba rek nyangkalak jeung nanda samane Gandar sesumbar sarua derek ge euy Marsa nambahan teu ngalilakeun deui saterusna Gandar jeung Marsa ancang-ancang masang kuda-kuda nu maksudna rek nyangkalak jeung nanda saana nyangkalak jeung nanda sakuring anak can apal naon maksudna dua lalaki nu teu dipikawano bet hayang nandasa dirina asa teu boga urusan naon nya bener pisan saacan nyangkalak jeung nanda sakuring kitu ge lamun barisa pokok heula saha anjeun jeung naon masalahna kuring moal ngalawan atawa nandasa jalma tanpa alasan. Alah, muntung loba bacot. Apal atawa henteu saha dewek teu masalah. Anu pasti maneh beres ditandasan pika palastra. Gandar hohoak. Kitu nate beri sebrut karajanganna. Dina leungeun Gandar aya kampak badag. Ningali Gandar mitembayana lajang. Marsa ge teu cicingeun siga nu sieun teu kapagean nandasaanna dina leungeun Marsa ge aya parang malagrang anak kasih waspada panarajang Gandar jeung Marsa kabeh oge teu kakeunaan teu keuna kana sasaran teu kungsi lila nalika ana ragot ngalainan panarajang Gandar jeung Marsa rongeap Aswad datang. Har aya Gana jeung Marsa naon narajang awewe Aswad mah jol apal we ka Gana jeung Marsa da pugu sacatna tatangga salemur malah mah ngabalat geuningan datang si Aswad haram jada Gandar ngabagyakeun Aswad ku kecapan kasar Gan gara-gara sia Aswad lanceuk aing kojo ragana kaya nyawaan tuluy sia ngabalat jeung jalma nu nandasa lanceuk aing Marsa teu eleh nyangangang nyata mitra Gandar jeung Marsa teh sanyatana balad Aswad basa ngajawara babarengan jeung bang-bang katutrasna anu perlaya basa ngalawan ana ari bang-bang nyaeta lanceukna Gandar sedengkeun rasa lanceukna Marsa nu matak Gandar jeung Marsa datang kalayan maksud rek nyangkalak ana alatan hayang males kana langsa nu jadi lanceuk-lanceukna sadarlah Ganmar masalah was we tong diungkit-ungkit deui
Kang Aswad minta dihampura ka Ganjar jeung Marsa. Alatan Kang Bangbang jeung Kang Rasta perlaya gara-gara lampah Kang Aswad. Aswad sanuk-sanuk minta dihampura ka Ganjar jeung Marsa. Saha Kang? Anak can apal saha-sahana Ganjar jeung Marsa. Atuh parabat we Aswad rangkeun dalam pahan jahatna. Basa arek ngagadabah anak teh. Anak ngarakacak sedih. Rasana talajak ngalawan Bangbang jeung Rasta nepi ka hanteuna. Hapunten tina kalepa, tina laku lampasin kuring nu kaleulewihi. Estuning taya maksad nandasa dugi ka perlaya. Mung samata-mata ngajak kahormatan diri. Kalayan hate nu bersih, anak oge minta dihampura ka Ganjar jeung Marsa. Isu diabrik-abrikan teu suka jelek-jelekan aing kudu ngahampura jelema nu geus mehan lanceuk aing. Gandar kalah kang agitir. Kamudalkeun nafsuna nya kitu deui Marsa. Marsa geus kapalang basir. Sanajan apal kana kapunjulan Aswad dina adu jajaten nepi ka dijadikeun pamimpin ku Bangbang. Gandar jeung Marsa taya basa unur sasiku ngejat satuang beas. Kalian rikat duana nama sang kuda-kuda laju babarengan narjang Aswad. Panyangka Gandar jeung Marsa mah bakal gampang nyangkalak anak teh. Kanyataan anak lain awewe jore-jore apan geus sidik Bangbang jeung sarta oge nepi ka perlayana. Aswad nanyakseni we sabab manehna yakin anak bakal mampu ngungkulan tanaga Gandar jeung Marsa. Da jeung sanyana basa dampaleungeun anak meneran ngahanca dada Gandar. Gandar teu balakaya. Nya kitu deui basa leungeun anak nyasab kana tanang Marsa. Marsa teu bisa ojasa pisan. Tumrapna Gandar jeung Marsa saya jalan deui jiwa ting abret ninggalkeun anak jeung Aswad. Mitra Gandar jeung Marsa bangberat kalumpatan mapai-mapai jalan sakapak. Beras ka pajaratan terus marobos nya anjog ka pasawahan ngaraas wahangan. Tidinya terus haranjat mapai jalan sakapak deui. Teu wudu duanana ngarasa capek. Beakarep narahna sudah tanaga nya antusna Gandar ngajak Marsa deui heula. Lebah tangka kalapa. Teu disangka eta mangkluk awewe nu ngaransarna aya tanagaan nyamar. Gandar muka omongan. Bari nyang saya na tangkal kalapa. Leungeunna ngarampaan dadana anu karasa nyeri nataku urut katarajang leungeunnya anak. Nyatagan tubuhan awewe warahan jawara mata pantes mun Kang Bangbang jeung Kang Rasta nepi ka perlaya ge tembal Marsa. Kitu nate beri ngarampaan tarangna balas nampak panerajang anak. Tekung silila aya dua nonoman nyalampirkeun Ganda jeung Marsa. Sidik-sidik sampai sedeket bet siga wawuh. Dapuhu batur salemur. Pasti marana reka marana Pad? Tanya Gandar ka Padma. Mana horeng nu datang nyamperkeun Gandar jeung Marsa teh Padma jeung Tarya. Alah, aya Gandar jeung Marsa pasti marana bangun alung saya jeung ramoh poe saya tanaga? Tanya Padma. Bener pisan Pad, kuring keur ka dalam syara sabab nerima panerajang awe Ramjada, jawab Gandar. Bisa terus nama mitra barabat Gandar ngalalakonkeun pangalamanana. Har,
Nah geuning sarua jeung kuring duaan. Ceuk Padma bari barabat Padma oge nyaritakeun lalampahanana. Pas ngajorek ka Aswad tapi gagal teh ya. Mitra nya antuk mah alatan ngarasa sanasi sapangalaman opat nonoman batur salamburu teh sasalaman malah sedih rangkul sagala. Nusa terusna satu maranehanana rek narajang Aswad jeung Ana kalayan babarengan. Mitra saninten buah saninten kaki koneng nyar gula. Hapunten ngedah hapunten. Dongeng urang tuna heula. Hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan. Insyaallah sanes waktu surang lajengkeun deui. Cagah.